banjir bandang. Dibubarkan Villa Putri enak sih. Ya Allah, Gusti lebih ti kamari ya tingali caina. Ya Allah, Gusti jabaning aya anu palit, Gusti ulang Indramayu dadah teuing budak. Ya Allah, keur ulang tahun jabaning. Ya Allah, teu kapangih da meureunana geus nepi ka mana mah ya rungkadna ya. Gusti dadah teuing ya Allah, aing mah dadah ya Allah. Ya Allah. Banjir gitu. Itu mengangkang naik umur tuh. Namun pakai arung jeram Cukup berbahaya, tidak bisa sampai ke pinggiran kali, sangat deras. Monitor di RW 05. Aduh, mobil bro. Iya mobil. Sokang tah deret ka dieu lah. Dua mobil. Itu menuju parkirnya Paknya. Oh iya, datang sekaligus cai. Iya. Ari teh walungan teh 2 jalurnya ieu sareng itu. Nya walungan ieu walungan ya. Oh sanes walungan ya teh. Oh walungan mah itu. Iya mah sanes anu ieu balong itu. Oh iya teh balong. Itu kebon. Oh balong bro, ieu teh balong. Lain walungan ya teh balong. Tapi jadi walungan ayeuna teh. Ada 2 kali ya teh. Di Payunan teh parah kieu. Nya. Ayeuna parah pisan. Saya mau bawa. Walungan matang ieu kabur. Aduh. Inilah banjir yang melanda Citengah. Posisi walungan pindah dan ada 2 mobil yang hanyut ke dalam walungan.
Beginilah suasana lokasi banjir, masih akan dievakuasi.